Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran rarangken ngalagena anu kadua. Nyaeta urang ngabahas ngeunaan panyakra, panyiku, pamingkal, panyecek, panglayar, sareng pangwisad. Dimana kagenep rarangken ieu fungsina pikeun nambahkeun sora. Sora di tengah sareng sora di tungtung. Anu fungsina pikeun nambahkeun sora di tengah atawa nyisipkeun aya panyakra, panyiku, sareng pamingkal. Upami panyecek, panglayar, sareng pangwisad ieu nambahkeunana di akhir huruf. Urang bahas hiji-hiji. Panyakra. Panyakra fungsina pikeun nyisipkeun sora R di tengah huruf. Janten tah ieu upami ieu huruf K ditambih ku panyakra wangunna sapertos kitu, robi huruf janten kra. Nyeratkeun panyakra diseratna di handapeun aksara ngalagena, handap huruf ngalagena. Kaharosnya janten posisina di handap fungsina pikeun nambahkeun sora atawa nyisipkeun sora di tengah-tengah huruf. Lajeng ku panyiku. Panyiku fungsina pikeun nyisipkeun sora L di tengah huruf. Panyiku wangunna sapertos kieu diseratna di handap aksara ngalagena. Upami ieu huruf K ditambih ku panyiku robih janten kla. Kawitna huruf K sareng A ayeuna janten KLA. Janten disisipkeun di tengah-tengahna. Kahartos? Kahartosnya ayeuna aya pamingkal. Pamingkal fungsina pikeun nyisipkeun sora Y di tengah-tengah huruf. Diseratna di handap ka gigir. Wangunna sapertos kieu. Janten upami ieu huruf K ditambih ku pamingkal ieu robih janten kia. Janten ditambihan huruf Y antawis huruf K sareng A disisipkeun. Kahartosnya tah ayeuna urang lebet kana fungsi anu nambihan di akhir huruf. Upami tadi pan di tengah-tengahnya nyisipkeun, upami ayeuna mah ditambihkeun di akhir. Nyaeta nu ayeuna panyecek. Panyecek fungsina pikeun nambahkeun sora eng di tungtung. Janten tah ieu panyecek wangunna sapertos kitu diseratna luhureun aksara ngalagena. Luhur huruf ngalagena. Upami ieu huruf K nganggo panyecek ieu robih janten kang. Nya kahartos? Ayeuna panglayar. Panglayar fungsina nambahkeun sora di akhir huruf R. Ya, nambahkeun sora R di akhir huruf. Diseratna di luhureun huruf ngalagena. Janten upami ieu huruf K ditambih ku panglayar janten robi sora janten kar. Kahartos? Oke, ayeuna urang teraskeun kana rarangken pangwisad. Pangwisad fungsina pikeun nambahkeun sora H di tungtung huruf. Janta diseratna oge saatos urang nyeratkeun aksara ngalagena. Tah wangunna sapertos kieu. Upami ieu huruf K nganggo pangwisad ieu robih janten kah. Nya. Tah kanggo kagenep rarangken ieu tiasa ditambihan ku rarangken anu sanes. Misalkeun ayeuna upami panyakra ditambihan ku panghulu ieu huruf K
teras panyakra tambih panghulu ieu robih sora janten kri. Ya. Upami ieu huruf K tambih panyakra tambihan panyuku ieu janten kru. Kitu oge sareng rarangken-rarangken anu sanesna. Upami ieu tina panyecek contona misalkan huruf K tambihan ku panghulu tambih panyecek ieu janten king. Ya, janten huruf A na robih janten I pami urang ngangge panghulu. Pami ngangge panyuku oge sami robih janten kung. Hal eta terus dibahas dina video sataacana panginten ya. Sakitu heula panginten anu kapihatur mugi aya anu tiasa kacangking ku hideup. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.